Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Lampung dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun kapana tak acara wawakil di PC Pemuda Persis Pangalengan nu parantos nyangakeun ieu kesempatan salaluasana pada tabul 17 tabul 5. Alhamdulillah dina dinten kamari PD Persis punten Kabupaten Bandung nambihan pimpinan cabang nyaeta pimpinan cabang Persis Cirengkrang dinten kamari pelantikan sareng peresmian. Alhamdulillah janten tina 31 kecamatan Kantun 2 Kecamatan Nagreg sareng Cikancung. Kamari pimpinan cabang Persis Cicalengka parantos ngadugikeun kasiapan Kecamatan Nagreg kangge janten pimpinan cabang. Insyaallah saparantos Ramadan begitu. Ieu pinten salah sawios sejarah dina tahun ieu, dina masa jihad ieu. PD Pemuda nambihan sa-PC, PC Solokan Jeruk, PD Persis nambihan, mudah-mudahan 31 kecamatan sadayana aya pimpinan cabang. Eta salangkung patali sareng akhbar jamiah atanapi tahadus bin nikmah. Suatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados ngarunut tartib materi urang sadaya saban sasihna loyog sareng urutan nu aya dina buku ieu. Janten ngemutna paratos kapungkur nuju simkuring nyusun buku ieu ngemutna paratos janten kantun dipedar ngemutkeun urutan nu aya sapertos nu disebat-sebat nembe ku panata acara tema nu bade dipedar dengan ieu kaagungan sanis masalah nu sepele sanis masalah nu teu pira tapi perkaran agung mulia nu kahiji sabar nu kadua salat. Tantos langkung dipayun urang sadaya kadah laras paham hadduhu ta'rifuhu watesan naon sabar kalabat watesan naon salat supados safrem supados sapemahaman supados sami-sami mahamkeunana nu kahiji sabar aya puluhan teu mustahil ratusan takrif sabar palawargi oge tos sabara puluh ratus ribu kali ngadangu atanapi maos atanapi ngucapkeun istilah sabar. Urang bantun definisi sabar nu paling simpel, paling ponok, paling ringkes, tapi lebih mudah dicerna. Langkung gampil kahartos numutkeun simkuring. Imam Abu Hamid tara disebat nami ulama ieu mah.
Abu Hamid. Dui kata mustahil nama teu sohor. Sohor teh Abu Hamid. Upami lengkap Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Saha namina Abu Hamid Al-Ghazali teh? Tuh langkung sohor ku Al-Ghazali na. Tibatan namina. Seperti Imam Al-Bukhari sanes nami. Al-Bukhari mah sami sareng Al-Pangalengani, urang Pangalengan nami sanes sami syukur urang Pangalengan. Ieu mah Muhammad namina mah Muhammad Hungkul sareng tengah hungkul kan Muhammad. Tapi langkung sohor Al-Bukhari. Al-Ghazali ge sami. Kusim kuring dinukil sapalih tina Ihya Ulumuddin. Sapalih. Mari ku sapalih kitab ieu dijantenkeun gerbang panto kangge dicanakana al-munharifah. Aliran-aliran pemahaman-pemahaman nu nyimpang, nu nyencang. Di dia biasanya gerbang itu. Pamitelepat Al-Ghazali masihan ta'rif kana sabar ibaratun an sabati ba'isiddin bi muqawamati ba'isil hawa. Sabar teh ungkapan, sebuah ungkapan an sabati ba'isiddin ngenaan sabar kiat ngabeton kiatna ba'isiddin pangjurung agama nanti kiat ku kiat-kiatna pangjurung agama pi muqawamati ba'isil hawa tiasa ngelehkeun pangjurung hawa nafsu. Pangjurung hawa nafsu teh tawaleh ngagoler, ngagubrak, kawon, teu berdaya. Naon margina, margi pangjurung agama di diri eta jami sabar, kiat. Eta nu disebat sabar teh soranjina. Seueur tarif nusanis upami ditataan seperti malikalkah mancaura jantan melebar gitu. Iya we heula. Margi upami diperhatoskeun ta'rif nusanis sami saudara. Hanya beda redaksi. Mung benter lafadungkun. Pangjurung agama langkung kiat. Dugi ka pangjurung hawa nafsu muqabala. Tiasa kawon, tiasa dipayunan. Etan disabat-sabar. Nu kadua salat, arangtos ka ustad, naon salat? Seseueurna para ulama ngaban nyanak tina fiqh sunnah. Kalbat Dewan Hizbah PP Persatuan Islam. Masihan takrib salat teh nukil tina fiqh sunnah. Ibadah nu nyakup kana aosan sareng pada melan gerakan maksud nu dikawitan ku salam dipungkas ku takbir bener dikawitan ku takbir dipungkas ku salam eta salat tos teu direk sarasna dina pedaran kadua ieu baris diuningakeun yen sabar teh urusan agung. Sanes urusan teu pira. Sanes urusan alit. Tapi agung. Salat ge sami. Naon janten dasar Al-Baqarah 153 ti antawisna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai jama-jama nu ariman.
Namanya nu kadua itu upami telepat. Nah, seemut nu kahiji surat naon ayat sabaraha? Nu kahiji. Pameng cenah bade diapalkeun teh sakedik teuing nu hiji. Hiji wae. Al-Baqarah 104 kamarinya. Al-Baqarah 104 ayat nu ngawitan nu dikawitan ku ya ayyuhalladzina aman. Al-Baqarah 104. Ayeuna Al-Baqarah 153. Terkadang diapalkeun. Diulang-ulang we. Salinten 50 kali. Insyaallah hafal. 153 nungtut supados apal. Sok sanaos parantos terang, tapi teu aya lepatna diulang-ulang deui. Nu kahiji naon nu dimaksud ya ayyuhalladzina amanu. Khitabun li jami'i ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nu kahiji. Ya ayyuhalladzina amanu teh khitabun ditujukeun nu digentraanna teh sadayana jami sadayana naon sadayana teh teu aya nu diiwalkeun gitu sadayana teu aya nu diiwalkeun, tidak ada yang dikecualikan. Sadayana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagero ayat ini. Nu kadua, ieu sabab akibat naon margina Abdullah bin Mas'ud sasauran idza sami'tallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Upami salira ngadang Allah ngadau ya ayyuhalladzina amanu ku sim kuring sering disebat-sebat aya sabaraha kali saquran teh 88 sakadik seueur 88 relatif dibandingkan surat Al-Ikhlas seueur mana seueur ieu sakadik seueur dibandingkan Al-Baqarah seueur mana seueur Al-Baqarah 89 supados apal maksudnya. Saur Ibnu Mas'ud tangetkeun fa'ariha sam'aka tamplokeun perhatian anjeun, tamplok tumplek curahkan perhatian Anda, dengarkan baik-baik. Dina kamus bahasa Indonesia mah ariha sam'aka dengarkan baik-baik. Ngargi aya anu dengarkan tapi teu baik-baik gitu. Ieu mah dengarkan baik-baik, tamplokeun perhatian. Aya kasayan Allah bade miwarang, ataupun aya kaawenan Allah bade ngawagel. Kalebet ayat ieu. Istainu aranjeun kudu minta tulung. Aranjeun kudu minta tulung teh. Minta tulung nyuhunkeun pitulung. Upami ninggal surat An-Nisa ku Allah diuningakeun wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakeun teh dha'ifa, dipaksa janten hal dina kayaan lemah. Manusia diciptakeun teh dina kayaan lemah. Jantan upami urang ngarasa kuat teh fajainya sareng ayat eta. Saur Al-Qur'an lemah. Upami urang ngarasa lemah loyog gitu sareng ayat ieu. Kusim kuring di paluru mana tafsir-tafsir ngajentrekeun. Naon margina manusia diciptakeun dina kayaan lemah. Upami telepat dina tafsir wa bayan namina teh. Bisa babi aksari hajatihi. Oh iya pangna dhaifan
bisa babi disababkan aksari paling seueur, sari seueur, paling seueur naonna hajati, kabutuhna, kaperluna, hajatna. Sanes hajat bahasa Pangalengan. Hajat bahasa Pangalengan mana? Jaipongan gitu. Nyate. Ieu mah hajat Arab. Kaperyogian manusia teh aksar paling seueur. Kumaha kitu langkung meryogikeun kana bantosan sanes manusia. Punten sapi sareng mengurus sapi kaperyogiana seueur mana? Loba sapi seueur nu ngurus sapi. Kaperyogiana. Ari sapi sok naon wae? Barang sunkeun. Lebaran yang kenaon sapi. Mungal yang kenaon? Libur panjang yang kenaon sapi. Sok nyurikeun piknik sapi teh. Piknik ka mana sih libur panjang? Asa tara ka kuping sapi gitu. Tuangeun upami jalmi naon wae kapalaina. Rupi-rupi. Parian 100 ge kirang-kering dipapai gitu. Benten sareng makhluk saja ditijami. Relatif langsung sekedik kaperyogian. Kaperyogian ieu teh salarasna mung dua. Ijmalna garis badagna. Kaperyogian jalmi teh seueur mun garis badagna mung dua. Pailna mah seueur. Mung polderna mung dua. Nu kahiji jalbun naf'in. Hoyong nu manfaat. Ieu nu kahiji. Kaperyogian jalmi teh hoyong nu manfaat. Naon wae nu manfaat aya nu seueur. Sehat. Lancar usaha. Gumbira. Upami murangkali di sekolah naik kelas nunuju ujian lulus seueur varian pokona mah manfaat. Nu kadua alim nu madorot. Hoyong nu manfaat, alim nu madorot. Ieu kaperyogian jalmi nu seueur. Nu seueur teh ngawengku dua rupi. Hoyong nu manfaat, alim nu madorot. Nu mawi upami urang ngadua biasana naon isina? Nyuhunkeun nu manfaat atanapi hoyong ditebihkeun ti nu madorot. Upami ngadua Robbana atina tuh ieu mah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu mah waqina adzabannar. Hasanah mah atina da manfaat, adzabannar mah waqina da madorot. Duanana kabutuhan aya dina doa ieu saraya. Kami ngawujudkeun kaperyogian urang tiasa henteu ku kamampuhan urang nyelira. Hoyong sehat upamina tanpa bantosan sanes tiasa moal. Hoyong sehat tapi urang teh teu nyuhunkeun tulung ka nu sejen. Tiasa moal. Tiasa janten panyawat nu hampangan tiasa. Misalah upami teh. Tiasa ngalareskeun ku nyalira misalah. Kan? Tiasa teh. Misalah teh pan ilmu tingkat paling dasar. Upami tiasa ngalareskeun misalah teu keng husnudon teh. Berarti tiasa nu sanes-sanesan teh. Ieu mah ilmu dasar. Upami ngalareskeun misalah itu tiasa kumaha upami potong? Komo potong.
Tiasa janten misalnya mah tiasa ngelereskeun ngelira aya rumusna kan. Tapi pirang-pirang panyawa urang sadaya angkat tangan pikeun mayunan ku nyalira. Saha nu diperyogikan upami nyalira teu mampu tantos batu nu sanis naon margina nalika eta jalmi ngangken doifan lemah mata ka puskesmas teh mengakui kelemahan anggota rumah sakit mengakui kelemahan katabib mengakui kelemahan namun aya nu ngabantos papada makhluk jerek-jerek damang tapi hiji waktos lalanong kaditu kadieu teu damang wae kasahanyunkeun bantosan tos kitu. Allahus Somad dibukakeun lawan saageng-agengna ku Allah. Allah As-Somad naon hartos As-Somad yasbadu ilaihil khalaiq makhluk-makhluk sadayana tiasa muntah langsung ka anjeunna. Allah pamuntangan sadayana makhluk teu peryogi perantara teu peryogi syufa'a teu peryogi wasaid teu peryogi wasail langsung muntang ka anjeunna beres kaduh Allah hartosna pitulung laras-laras al-ahamiyah kalintang diperyogikan nah lemah ku ayat ieu ku Allah dituduhkeun istainu aranjeun kudu minta tulung teh nu kahiji bis sabri ku sabar teu acan damang sadinten tos saminggon teu acan keneh tos sasasih teu acan keneh wae tos sataun teu acan keneh wae bis sabri sabar pangjurung agama tetep kedah langkung kiat tibatan pangjurung hawa nafsu. Nu kadua was sholati sareng ku salat tinggal surat Toha wa aqimis sholat lidzikri adegeun ku anjeun salat pikeun eling ka kaula mata urang dayeuh mah nyebatkeun salat teh sarana komunikasi sareng Allah sareng Allah teh komunikasi emut ka Allah kedah nama ditakbir bika salam teh emut kau nuju sholat kuma di luar sholat nuju sholat wae sok hilat kalau kuma di luar sholat Rasulullah mah beroraah mah di lebet sholat di luar sholat wae emut wae kau karena Rasul salam yadkurullah ala kulli ahyanihi Rasulullah mah emut ka Allah teras dina tiap kaayaan saura Isyah saura istrina nu relatif langkung terang tibatan orang luar margi biasana ari caloge sareng garwa mah interaksi sarinten 24 jam sataun teh 365 dinten maksana langkung terang ka caloge istainu bis sabri was salat aranjeun kudu minta tulung teh kahiji kalawan sabar kadua sareng salat nah mung kudua Allah nyebate sabar sareng salat nu kahiji sabar henteu amal qalbiyah nu sanis nu kadua salat henteu ibadah badaniah nu salat di dia tos katawis
jalalatuhuma wa azamatuhuma. Nu disebatkan di dia teh nawiskeun agungna, nuduhkeun mulyana. Sabar ge sanes urusan teu pira, salat ge sanes urusan alit, tapi jalalatuhuma wa azamatuhuma, agung, mulia. Mana buktosna disebat di dia. Lajeng surah Allah, innallaha ma'as sabirin. Saestuna Allah nyarengan jami-jami sabar. Naon nu kahartos ku bapa sareng ibu? Allah nyarengan jami-jami sabar. Hartos teh maksudna Allah nyarengan jami-jami sabar. Kantos urang sieun, kantos urang hariwa, sieun hariwa naha nyelira, angkat-angkatanna nyelira upami angkat-angkatan, bade mayuna nyelira upami bade mayun, disarengan usaha ku aparat upami teh, disarengan ku aparat upami di jamiah ku digade. Aya perbentenan teh sareng tadi, antawis teh disarengan sareng disarengan. Aya naon nu benten, nu kawitna muringkak bulu punuk nuju nyelira disarengan mah janten wantun, kawantun, janten namih, namanya disarengan ku brigade. Kawantun terus menglipat-lipat, berlipat-lipat. Kinten-kinten disarengan ku Bapak Panglima TNI. Kumaha? Kawantun namihan? Tuh namihan. Disarengan ku Papada Jati wae namihan. Kumaha upami ku Allah disarenganana. Kinten-kinten naon nu dipikagimir. Kinten-kinten naon nu dipikarempang. Nu dipikasera benawan. Upami disarengan ku Allah. Disarengan ku brigade wae tadi. Jantan kepedengkan upami teh. Etak sabeuna nu dimaksa disarengan ku Allah. Sadacan ditafsirkeun, ke tafsirna aya. Langkung ti payun Tafsir Ibnu Katsir juz hiji kaca 420. Bayana ta'ala, Allah Ta'ala ngajentrekeun dina ayat nu tadi. Anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaibi as-sabru was-salatu. Pangsae-saena cara nyuhunkeun pitulung. Pangsae-saena cara nyuhunkeun pitulung. Pitulung kangge nanggung musibah, nandangan musibah. Ibnu Katsir nyebatkeun salah sawios situasi kondisi kena sabar. Nyaeta nalika katibanan musibah. Tapi ayat nama umum. Mari sabar teh salaresna sanes mung didinya. Biasa ditinggal upami hoyong jembar dina nu tadi. Dina Ihya Ulumuddin bab sabar kalintang. Koredas bab sabar. Sabara kaca, sabara lamar. Atana piring kesanana mau izzatul mukminin. Bilih lega teuing Ihya Ulumuddin mau idoh mukminin. Atanapi minhajul qasidin. Lega kene buku simkuring we tahdibul akhlak. Eta mah tos ringkes sesah diringkes deui itu. Tos dikenging ngaringkes. Nu kahiji sabar teh iraha. Nalika midamel taat ieu nu kahiji. Nalika midamel taat. Bada ibadah harta, bada ibadah badan,
bada ibadah hate peryogi sabar. Mali sabarna 3 kali sabarna. Tinggal surat Maryam ayat 65. 5 genep gitu. Sami 5 genep sagenep 5. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Simkuring kapungkur menuju sanis bujang, acan bujang acan menuju bolon. Ku guru diarahkan pokona mah setiap surat dina Quran kada aya nu apal. Kartos itu pokona mah surat dina Quran teh kada aya nu apal. Quran sabaraha surat? 114. Kada aya nu apal pokona mah. Dina 114 surat peperiheun sadayana dacan pokona mah sadayana surat Quran teh aya nu apal we saayat oge. Alif lam mim tos gitu. Sabaraha surat cobi itu. Nu dikawitan ku alif lam mim kan seueur. Nun tuh. Aya nu apa surat Al-Qalam eta reukeun. Surat Maryam segitu panjang kaf ha ya ain shad. Aya nu apa? Dina ayat eta ku Allah diuningakeun wastabir li ibadah. Dina ibadah ge wajib sabar. Malih 3 kali sabarna sate acan nuju saatos rengse. Sate acan prung tos ngawitan sabarna. Nuju prung midamel kedah sabar tos rengse oge wajib sabar. Kalebet mayunan Ramadan. Naon nu dimaksud sabar sate acanna? Ngajagi lempengna jarum hati. Jarum hati teh ulah dugi ka oyang kada lempeng teras kaikhlasan niat kada dijagi. Dia nu kahiji. Naon dimaksud sabar nuju prung? Usahakeun ibadah nu kurang dipedama teh husni ibadati. Ibadah pangsaena. Mata ko pamijakat pita pilari beas nupang awisna sanes nupang mirahna upami mampu mah kurban oge sapi nupang panggedena husni ibadati susucina laras-laras lantis saya nu kalangan rukun-rukunna dicumponan adab-adabna dicumponan syarat-syaratna dicumponan. Nu katilu sabar 100 rengse. Naon maksudna ngajagi ucapan pada meula nu bakal ngahancurkeun pahala ibadah tadi. Aya cariosan aya pada meula nu bakal ngareksa pahala ibadah. Dan teu 3 kali sabar. Nu kadua sabar dina nebihan maksiat. Nebihan maksiat ge peryogi kesabaran. Nu katilu sabar nalika nguping atana piningan cariosan pada melanjami nu matak tu genah kana mana menyakitkan hati, menyayat hati. HPP asa di sebit gitu. Karos teh HP disebit. Kada sabar eta katilu. Nu kaopat sabar nalika ditibanan musibah badek tumiba karena dirinya lira tumiba kamurang kali tumiba karena harta. Ibnu Katsir langkung ngangkat salah sawiosna di dieu. Bayana ta'ala Allah ta'ala ngajentrekeun anna ajwada pangsae-saena ma yusta'anu bihi cara nyuhunkeun pitulung ala tahammulil masoidi nandangan pirang-pirang musibah nu kahiji as-sabru kusabar
Nu kadua wassolatu sareng ku salat. Ku sabar sareng ku salat. Cara disuhunkeun api tulung ajwad nu pangsaena. Sami di pangalengan pangawas minyak awis. Sami teh milik di dia mah mirah. Musim goreng di lebak pada di wartosan. Sabar, sholat, sabar, sholat. Sabar teh solusi, sabar. Jalan keluar. Penyelesaian urusan, penyelesaian masalah, sabar, sholat. Kumargi sanesku sabar, sanesku sholat. Tereng-sereng sih masalah. Teras we, masalah dari bongana tenuturkeun pituduh Al-Quran. Sabar, sholat, sabar, sholat. Lajeng dina ayat nusamis, nusamakna. Wasta'inu bis sabri was sholati. Sami. Malih ayat tamihanana dina ayat ieu mah wa innaha lakabiratun. Saestuna hal eta teh bener-bener berat. Teu hampang, teu gampil. Dupi sabar, hampang gampil. Berat. Upami salat hampang gampil. Salat. Upami salatna sapertos Rasulullah mah buat pisah. Margi Rasulullah mah upami salat hiji kuletah, dua ku badan, tilu ku hate. Urang mah ku dua letah sareng badan. Hate mah sok barang ngiring. Langkung hebat ti Rasulullah kan. Rasulullah ku tiluan wae salat. Ilat anjeuna ngedalkeun doa-doa, dikir-dikir dina sholat. Anggota badan anjeuna nggerakkeun gerakan-gerakan sholat. Manah anjeuna ngawujudkeun kahusyuan. Khudurul qalbi bis sholat. Nu disebat khusyuk dina sholat teh hadirna hate bis sholat dina sholat. Sholat teh disarengan ku hati. Rasulullah mah kutiluan sholat. Urang mah kuduaan. Sallallahu anjen kabiratun berat. Sabar kabiratun. Sholat kabiratun. Namun aya sapalih jami nu sabar sareng sholat teh ieu mah henteu kabiratun. Saha illa 'alal khashiin. Kajabi pikeun jami-jami nu khusyuk. Nu kumaha nu khusyuk teh? Alladzina yazunnuna. Jami-jami nu yadunnuna. Donna teh seungeun hartosna. Donna dina ayat ieu mah bimakna yakin. Yadunnuna teh yuqinun. Nyaeta jami-jami nu yakin. Nu kahiji annahum mulaqu rabbihim. Yen aranjeuna baris tepung sareng Allah. Yakin dina waktos nu ku Allah ditetepkeun baris tepang sareng anjeunna. Kinten-kinten bade naon nu disiapkeun. Bade tepang sareng Allah. Sok aya dina kahirupan sadinten kieu. Upamina di jamiah Bapak Ketua Umum bade kapangalengan. Kinten-kinten bade nyiapkeun naon? Bade tepang sareng jami nu ku urang dipandang mulia. Ieu mah sareng Allah yakin bakal tepang sareng Allah. Simkuring emut kana seratan Dr. Umar Al-Ashqar. Tepang sareng Allah teh nu kahiji sapertos tepungna dunungan sareng budak beulian nu kabur dina waktu nu tos lila. Budak beulian kabur ti dunungan.
hiji waktos kapenat teh kudunungan bade disogrogkeun naon ieu nu kabur ti heula teh gegenir bae teh disiapkeun ieu cenah budak beelian anu kabur lila teh kapanggih jigana ngasah naon tadunungan ngayogikeun naon. Nu kadua tepang sareng Allah teh aya jalmi nu kasab atana pinuntut ilmu duwi ka tebih. Sanes mung lintas desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, biasa janten lintas planet. Nuntut ilmuna di Pluto. Orang mah di bumi kan. Tuh bentar planet. Lami. Lajeng mulih kalung bade naon nu disayogikeun ku kula wargi ku sepuh putra urang nu diajar tebih teh ya di luar negeri bade mulih kaping sakitu sasian bade nyayogikeun naon kula sagana disayogikeun tuangeun kalatepna naon ieu teh urang kali urang sayogikeun. Upami orang tepang sareng Allah bade sapertos budak belian tadi bade sapertos nuna be mulih nuntut ilmu bade naon ku Allah dijagrakeun kitu-kitu gegenir kata nabi surga tepang sareng Allah teh saur Dr. Umar Asqor sapertos kitu tiasa janten Allah nyayogikeun teh adaban siksaan biasa janten jannatan surga bade sapertos nu kahiji bade sapertos nu kadua nu mawi yakin bakal tepang sareng Allah bakal ngawujudkeun amal naon kitu-kitu bakal ngawujudkeun akhlak kumaha upami yakin hiji waktos bakal tepang sareng Allah da sanis tepang sareng jami biasa benteng sareng jami nu terhormat wae pami bade tepang tangtos memeres heula diri bilih naroskeun kumaha ibadah bareres kumaha akhlak bareres sate acan patarosan eta diajengkeun dibeberes heula sate acana. Nu kadua wa annahum ilaihi rajiun sarta aranjeuna mung ka Allah baris mula moal ka saha deui mulih teh mung ka Allah tantos bakal wujud anu tadi akidah nu kiat ibadah nu beres akhlak sareng adab nu mulia sareng nu luhur naon margina yakin bakal tepang sareng Allah yakin mulang ge mung ka Allah nu khusyuk mah nu kieu tiasa supados khusyuk urang muka pelatihan latihan supados salat khusyuk biasa moal kan biasa moal sim kuring gaduh emotan ieu mah samroh buah ieu mah natijah hasil melakna iraha atau selami maka dina waktosna samroh kenging buahna natijah kenging hasilna tina perjalanan panjang akidah dikiatan teras utamina mah ieu bari tina akidah ngawujudkeun beresna ibadah tina akidah nu kiat ngawujudkeun mulyana akhlak tina akidah nu kiat ngawujudkeun luhungna adab teu tiasa didadak eta sambel liwat tiasa didadak raos tapi nu kieu mah biasa kadah palai teu palai marohil sababaraha tahap ditempuh janten tina perjalanan panjang wujud we khusyuk nu salajengna para ulama tafsir ngarahkeun urang sadaya supados telik kana lapad Quran kalebet ayat di luhur naon margina nu disebat-sebat teh dua sabar
sholat. Nah mung dua dina tafsir Amarogi juz 2 kaca 23 ditetelakeun wa innama khassas sabra was salata bidzikri li anna sabra asyadul a'malil batinah 'alal badan was salatu asyadul a'mal az-zahira 'alaihi. Ieu cukang lantaran pangna disebat-sebat sabar salat, sabar salat. Pangna Allah ngahususkeun nyebat sabar sareng salat. Nu kahiji margi sabar teh amal hate amal batin asyaddu nu paling abot. Amal hate teh seueur, amal batin teh seueur. Nu paling abot nanya eta sabar. Alal badani tibatan badan. Amal badan ge aya nu abot, ada yang berat. Tapi dibandingkan amal hati laku berat. Amal hati sabar sanes berat deui. Asyaddu terberat. Nemawi aya takziah. Takziah biasanya takziah kantos takziah kanu kumaha biasana takziah kanu kapapatenan seseringan di takziah naon kurang dipidamel upami takziah Pak Bu cing sabar gitu kan cing sabar supados naon dikitukeun supados gaduh tanagi nu kiat tanagi ekstra pikeun ngawujudkeun sabar tiasa janten kahideungan nyelira mah hengker kage sabar teh sumping nu takziah Bu cing sabarnya hiji torojo deui nu takziah teteh cing sabar dua torojo deui incu cing sabar ya mati nini akina cing sabar margi abot upami ngawujudkeun sabar ngangge kamampuhan nyalira hengker peryogi tanaga ekstra tilu sanes disyariatkeun takziah teh kan niatan supados sabar. Naon margina asyaddu sabar teh amal batin nu pang abot. Salat oge asyadul a'mali dhahira. Amal dhahir asyaddu pang abotna. Tong disangki salat teh hampang. Muhun ari salatna asal asal gerak hampang. Awasan tos katawa tapi leres sholatnya gitu. Nah sholat nu diparentahna Quran teh gitu. Sapertos pacok jago. Sujud teh tiba antal taar langsung cekat deui. Nah gitu sholat nu dimaksud ku Quran. Tantos sanis kitu. Kama ra'aitumuni usolli rupina sanis kaifiyah nawungkul. Tapi persis sholatnya Rasulullah. Kumaha sholatnya Rasulullah. Kalau rukun-rukun adab-adab syarat-syarat sareng sanesna. Upami sholatnya seperti itu asyadul a'mali dhahir. Amal dhahir pangabotna sholatnya. Kantos sumping waktu sholat orang rumahu asa pangbaluh sholat nah nuju sibuk nuju riweuh kedah sholat mangkading tarawih sabelah rakaat 11 upami 11 rakaat biasana karos hampang karos abot karos hampang naon margina sasarangan midamelna sasarangan
Cobi upami di luar Ramadan 11 rakaat hampang abot. Di luar Ramadan. Pada sami 11. Nah sok karaos abot. Nyung ceui. Nu sanes nuju kerek, nu sanes nuju ngimpet ya. 11 rakaat. Karaos abotnya. Matak gugah peser menimbang, mengingat, menimbang deui, mengingat deui, kerek deui. Non margina dua nana asyaddu paling abot. Id fiha margi dina salat eta. Nu kahiji khudu'un ngawujudkeun kakhuduan. Khudu tumut wastislamun lillah pasrah ka Allah. Dina salat teh aya tumut ka Allah, sumrah ka Allah. Wa tawajjuhun bil qalbi ilaihi madepkeun manah ka anjeunna. Manah teh dihadapkeun, diarahkeun ka Allah. Wastisyarun li udmatil khaliq. Dina salat eta oge aya ngaraoskeun kaagungan Allah nu nyiptakeun. Aya poin-poin nu nembe dina salat. Aya khudu, aya istislam, aya tawajuh bil qalbi, aya istisyar li udmatil khaliq. Nu salajengna ta ieu mah teu ilahar ieu mah. Mahiwal ieu mah. Naon mahiwal teh? Upami urang maca buku-buku siasah politik, angot nu nyusuna sanes para ulama, pasti ngarahkeun sanes kieu. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah fi kitabihi As-Siyasat Asy-Syar'iyyah. Sasauran al-Imam Ibnu Taimiyah dina kitab anjeunna Siyasah Syar'iyyah. Naon hartosna ku siasah syariah teh? Siasah teh politik syariah. Politik syar'i. Kumaha politik syar'i teh Ibnu Taimiyah ngadamel buku ngeunaan eta. Hartosna Ibnu Taimiyah paham teu kana politik. Upami tingkat dugi ka ngadamel buku hartosna ngartos, paham. Wa azamu aunin li waliyil amri khassatan wa li ghairihi ammatan salasatu umurin. Pangageungna nu nulungan nu ngabantos kahiji pamimpin secara khusus atanapi kangge nu sanes secara umum. Tilu rupi saur Ibnu Taimiyah. Ahaduha nu kahiji al-ikhlasu lillah wa tawakkul alaihi bidu'ai wa ghairi. Ikhlas ka Allah, tawakal ka Allah, ku ngadua sareng sanesna. Hiji kedat ikhlas saur Ibnu Taimiyah. Kangge pamimpin secara khusus, kangge nu sanes secara umum hiji wajib ikhlas sagala rupi. Wa aslu dalika nu janten pokok ngawujudkeunana al-muhafadzatu 'ala sholati, ngaraksa kana salat, diraksa salat, bil qalbi ku hate wal badan sareng ku badan. Ieu nu kahiji kaikhlasan. Wasani nu kadua al-ihsanu ilal khalqi, midamel sae ka papada makhluk. Binafi kunu manfaat wal mali sareng ku harta banda. Alladhi huwa zakatu, sapertos ku zakat. Wasalisun katilu as-sabru 'alal ada, sabar nalika mayunan gangguan. Minal khalqi, ti papada makhluk. Wa ghairihi sareng nu sanesna minan nawaib, tina kasulitan nu sanesna. Ikhlas
ihsan, sabar. Ieu tilu perkawis a'zamu aun li waliyil amri khassa wali ghairihi amma. Kangge pamimpin secara khusus, kangge nusani secara umum wajib ngamilik tilu rupi. Hiji tawaleh ikhlas, pangjurung midamal pada melan ngantunkeun pada melan karena Allah. Nu kadua kedah kepekaan rasa, kepedulian kasasama, kewujud ihsan midamel sae. Kantos menak hadis Rasulullah, upami aranjeun nyolatan janazah cing ikhlas kados teh. Idza sholaitum ala janazah fa ahlisu lahu du'a. Mun aranjeun nyolatan janazah cing ikhlas ngadoakeunana. Naon margina ditekankeun. Kantos salat janazah teu ikhlas. Kan? Aya kaitan teh aya kaikhlasan ngadoakeun sareng ieu janazah teh salami jumeneng ka urang kumaha. Aya patali teh aya. Kinten-kinten upami urang nyolatan hiji janazah duwi ka ikhlas ngadoakeun eta alatan naon? Alatan naon kinten-kinten? Janazah ieu mangadoakeun ana ge cisot sage duwi ka ngabanjiran lantai saemer cisot sage janazah nu ieu ta eta alatan naon? Tantos alatan ihsan ieu kasayan ieu janazah teh karaos ku urang bade kasayan hisi bade kasayan maknawi kasayan hisi hartana kasayan maknawi ilmuna nuju jumeneng teh karaos nu mawi nyolatkeun teh ngadoakeun ikhlas gitu. Kantos nyolatkeun hiji janazah doa urang asa ngamal ya ngadoakeun jenazah ieu kantos nah benten sareng menembe kasayanana ieu mah teu karaos teu mustahil karaos teh isaatuhu kaawananana ieu nu sok ngadolim kuring teh nuju di salatan ya ikhlas semua diikhlas tapi benten sareng tadi janazah jalmi nu salami jumenengna tawaleh ihsan teu dipiwarang oge ku Rasul langsung doa teh ikhlas ngucapkeun Allahumma gfir lahu domirhu teh langsung ka dieu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sareng salajengna leres-leres domirhu teh karaos kumanah ge mugi ditujukeun ka janazah ieu tetapi akibat tina ihsan kasayan salami jumeneng. Nu katilu sabar. Pamimpin wajib sabar. Kumaha rahayat sami rahayat kuwi. Bilih urang jantan rahayat pamimpin teh kurang sabar ya. Padahal rahayatna ge urang kurang sabar. Kalebet di jamiah nu kada sabar teh saha? Anggota ketua tazkir. Nu kada sabar. Kumaha pamilu sabarna anggota unggul. Tazkir teu ketua teu. Nu sabarna tazkir unggul. Anggota teu. Di rumah tangga ge caroge wungkul, garwa wungkul kada sabar. Doanana name beres, roes. Pamagetna mah carogena mah penyabar, mung istrina hirang sabar. Masalah ibuna sabar, bramana sabar, putrana teu sabar kumaha teh. Masalah deui wae. Ibuna sabar, ramana sabar, putrana sabar, tatangina teu sabar. Masalah di jantan kadang berjamaah sabar. Mung sabar teh buah tina akidah anu kiat. Wajar jalmi anu akidahna teu dikiatan
katingal teu sabar gitu. Teu kedah nganahan-nahan. Margi sadayana berangkat dari proses yang panjang. Walihada yajma'ullahu baina salati was sabri kasiran. Jalaran kitu ku Allah dihijikeun salat sareng sabar kalawan seueur. Dina Quran salat sareng sabar teu boleh digandengkan, direnengkeun. Wa amma qiranuhu baina salati waz zakati fil Qur'ani pakasirun jiddan. Direndengkeun ana salat sareng zakat dina Quran ge seueur pisan. Salat zakat direndengkeun seueur pisan. Fabil qiyami bis salati waz zakati was sabri yuslihu hadar ra'i war ra'iyah. Ieu siasana teh. Ku ngalaksanakeun salat sareng zakat, sareng sabar, ku tilu ieu saur Ibnu Taimiyah bakal ngaberes-reskeun pamimpin sareng rahayat. Duanana beres, pamimpin beres, nah ngajagi salat, ngajagi zakat, sareng sabar. Rakyat beres, sarolat, jarakat, sabar. Jantan numutkeun rumus ti Ibnu Taimiyah siasah teh rumusna mung tilu. Sina getos salat para pamimpin. Ieu nu kahiji cobi parios garton teh. Nu kadua sina jarakat para pamimpin. Zakat kapan ngaluar teh sanes mulut. Sanes narik zakat ngaluar teh. Nu katilu sina sabar. Pamimpin teh sina salat, zakat, sabar. Cobian saur Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tiasa masikeun yuslihu beres roes. Dacan aya nu nyobian dina ieu rumus ti Ibnu Taimiyah kage siasat politik. Cobi diawas ku urang buku-buku politik kieu teh. Arahanana sanes kieu. Salat, zakat, sabar. Kitu diuniakeun dina tafsir Al-Qasimi juz 2 kaca 317. Oge dina aslina siasa syar'iyyah. Politik secara syar'i. Kaca 102 genep. Di akhir ayat ku Allah disebutkeun innallaha ma'a tenawan maksudna. Saestuna Allah nyarengan kumaha Allah. Tapi teu sadayana jalmi disarengan ku Allah. Orang-orang terpilih as-sabirin. Nu sabar nu disarengan. Nu teu sabar mau disarengan. Allah mah nyarengan teh nu sabar. Naon nu dimaksud nyarengan di dieu? Kusim kuring kepenap dina tafsir Abu Su'ud. Jilid hiji kaca 213. Wa makna ma'iyah. Nu dimaksud Allah nyarengan. Maksud nyarengan ya. Al-wilayah ad-daimah. Maparin panyalindungan teras-terasan. Ieu kahiji. Ku Allah teh ditangtayungan sabar. Sabar alami ditangtayungan daimah. Dawam. Teu kauger ku waktos. Teu kauger ku tempat. Di mana wae iraha wae nu sabar mah toleh wilayah ditangtayungan. Al-mustaddi'atu lin-nusrati. Nu nyumpingkeun pitulung. Nyumpingkeun pitulung kan disarangan teh. Nalika diparayogikeun pitulung dipasihan eta pitulung. Wa ijabati da'wah. Diijabah doana.
nalika nu sabar ngadua maaf disarengan maksudna upami ngadua diijabah. Hiji wilayah daimah mustabniah lin nusrah, nu kadua ijabati dakwah. Ma'iyah maaf di dieu teh kitu maksudna. Allah nyarengan jami-jami sabar. Disarengan teh maksudna ditang-tayungan teras-terasan nu ngalantarankeun pitulung dipaparinkeun kalebet doa ge diijabah. Nu pamungkas terakhir ayat tamihan dina tafsir Fathul Qadir jilid hiji kaca 246 saratan Asy-Syaukani teh sanes jore-jore anjeunna ahli usul fikih. Irsyadul Fuhul rarosan simkuring teh aya nu nyaketan tapi ngalangkungan dina usul fikih di Irsyadul Fuhul saratan Asy-Syaukani. Saur anjeunna paman sahawai kana Allahumma nu disarengan ku Allah. Sahawai jalmina nu disarengan ku Allah. Lam yakhsha minal ahwal, moal gimir, moal rempan, moal keung, minal ahwal tina kajadian nu rongkah. Mayuna nu rongkah-rongkah ge moal aya gimir sana. Nu disarengan ku Allah. Wa in kanat kal jibal, sok sanaos nu rongkah ieu lir gunung. Sok sanaos masalah nu dipayunan teh kacida ageung sapertos ageungna gunung, asal disarengan ku kasabaran moal geumpeur, moal gimir, moal hariwat upami ku Allah disarengan. Ieu sababaraha kauntungan as-sabirin. Pan dina ayatna ge ku Allah disebutkeun innallaha ma'a sabirin. Kautamian ku Allah disarengan teh ieu. Nu tadi kusim kuring disabit-sabit. Masalah sageung kumaha wae ari urang disarengan ku Allah lam yahsya manah bakal ludeng bakal wantun teu aya nu dipika rempang dipika gimir malia ayat tamihan wa in kanat kal jibal sanaos nu dipayunan teh ageung sageung gunung lam yahsya manah moal gimir moal rempang. Mudah-mudahan hiji waktos ku urang sadaya tiasa kaamalkeun ayat ieu. Margi hirup di alam dunia moal repot moal lepasina sarro wadro nu ngagumirakeun sareng nu nyusahkeun. Hartosna urang sadaya tiap kicep tiap detik peryogi pitulung ti Allah. Teu cekap samingon sakali nyunkeun pitulung ka Allah. Sasasi sakali teh, tapi pikulil lahzah tiap waktos, tiap kicep. Ku Allah dituduhkeun ku ayat ieu. Bisabri wassalat. Upami sanes bisabri wassalat, Allah teu ngajamin istainu ieu laras-laras ngahasilkeun nu dipihar. Rupina sakitu pedaran dina sasih Maret ieu. Mudah-mudahan ayatna nuntut urang apal, tafsir ayatna ge nuntut urang paham, urang ngartos. Nalika menak ayat ieu, oh maksudna teh eta nu mana nu kahilap deui. Pokona mah eta we kantos. Allah ngadawuh dina ayat usami hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nu kantos ngadares sareng nu teu kantos bakal benten sakirang-kirangna aya pangenyed
benten sarang nu sama sekali dengan tos ngadares teu aya pangenjen lagi. Insyaallah ulang lajengkeun kana bahasa nu katilu taliti dina barang tuang. Al-Baqarah 172 nu janten dasar. Sakitu rupina mudah-mudahan aya guna kali manfaatna kangge simkuring, kangge para pemuda, oge kangge urang sadayana, utamina dina nungtut mahamkeun ayat Quran. Anggot ayat-ayat nu memang khusus ditujukeun ka urang wungkul, ieu kangge wungkul. Ya Yohanes sanes urang wungkul. Ya Bani Adam sanes urang wungkul. Ya ayuhal insan sanes urang wungkul. Anggot ya Bani Israil sanes urang. Ya maya ayuhal ladina amanu kami urang wungkul. Nu diharap ku Allah oge eta ka urang. Ieu ka saya diparentah. Ieu ka awanan diwagel. Bade kumaha urang sadaya nebiha atanapi midamel upami teu perang naon wae parentah Allah ka urang teh naon wae wagelan Allah ka urang teh nyati antawisna aya dina ayat-ayat ya ayyuhalladzina aman wajib terang wajib paham. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.